dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Muhammad Rasahdan dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun sababaraha warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Warta anu kahiji nyaeta warta anu aya patalina sareng ngamumule kesenian atanapi kabudayaan Sunda. Dina dinten Sabtu kaping 2 September 2017 parantos diayakeun pasang kawis Sunda sa-Jawa Barat anu tempatna di Gelora Saparua Bandung. Anu janten pamilon eta pasanggiri teh nyaeta wawakil siswa satingkat SMP ti unggal kabupaten atanapi kota. Ku ayana acara pasanggiri kawis Sunda eta horeng kesenian Sunda teh masih kene seueur anu mikaresep. Sadaya pamilon eta pasanggiri teh sumanget dina mintonkeun kamampuhanana dina ngawih kawis Sunda. Seueur pamilon ti luar kota Bandung anu ngagaduhan bakat seni Sunda anu sae. Dina eta pasanggiri teh seueur hadiah anu parantos dipasangkeun ka para juara pasanggiri. Hadiah-hadiah nu aya mangrupikeun sumbangan ti perusahaan di daerah Jawa Barat anu memperhatoskeun kana kamajengan seni sareng kebudayaan Sunda.